Manana la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Itu dina kitaban. Cek sebagian ahli thariqah makna kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah, kalimat najah, kalimat la ilaha illallah itu teh maknana hiji la ma'buda, kedua la maksuda, ketiga la mawjuda. Itu ahli thariqah qadariyah buat sambati di mana nyata kalimat la ilaha illallah teh makna la ma'buda illallah. Teu aya deui anu diibadahan kalawat salatesna anggi Gusti. Nah, urang teh ibadah teh lain kana panon, poe lain kana bulan, lain kana mata air, lain kana gunung, lain kana kait lain. Dari parentakeun ku Gusti Allah teh wa'budullaha, jeung kudu ibadah jeung ka Gusti Allah. Mana cek sebagai ulama ahli thariqah kalimat la ilaha illallah teu aya di pangeran anu hak diibadahan kalan sabenerna angin Gusti Allah. Dusur ayat anu dieu wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Gitu.